Alhamdulillah ya. Lebaran beres, piknik geus beres. Kembali di ka sawah. Nya si Imron beres teh ku aing ditah maculan ngeureuy ya. Da kamari karak balik deui ka dieu, da tas balik cenah. Kos nu heueuh balik. Mau duit hanteu panan saya balik Bron. Da ku aing teu dibere. Sia mah. Ngomong-ngomong si Tumin geus tandur ya. Buset, aing kapeheulaan dewa si Tumin goblok-goblok. Ting si Tumin, miheulaan wae aing. Pangsana meunang mun miheulaan aing. Wah, aing kudu dicacagan nih si Tumin mah ya, tanduranana. Aing teangkeun mana nya. Wah, pisan nghargaan aing na si Tumin mah. Kehela tuh mangke toh makasih ya mah Tumin. Tandur we, tandur dibeulakeun teh. Aing mun asa beungetan asa kapeheulaan si Agus goblok-goblok teh si Tumin. Si Imron ka mana deh ku aing kita maculan sawah teh. Aduh, boleh. Iya sih gak tapak pipiaraan haji iya melain tapak talektor. Ampun, enggak haji siang puji nyawa tinggalin malulu teh. Bun, ada bisan ke anak buah teh. Ayo, kita nyeret gelebek. Atau di mana tapak talektor, di mana tapak ceker malulu. Haji. Aduh, boleh. Ampun, teh nyokot. Apel deh pacul teh enggak Wah, rese aja. Gawe teh ampun teh ngan aing. Wah, riweuh aing karena kita lebaran hayo geus maju di kakeyak. Pulang barak kos batur mah piknik ngaler ngidul ngulon wetan unggal juru. Ampun aing haji. Minta THR yang dibere mah ngalakah. Ngomongnya ngacacang, kos kaleng rombeng. Ampun aing. Wah, rusing gawe gawe teh gablek duit teh aing. Lesot we jeung duit teh goblok-goblok teh duit teh lesang aing. Lok boga buras. Tuh boga kasbon tah haji muku nemen aing maditna teh gawe mah mun batur hayak piknik ke pilang barakan nu jauh. Kan jadinya atuh kan udah deket. Tahu sing wae nya gawe teh. Batur-batur pariknik keneh itu aing. Kamarana meureunnan. Aing. Haji aing kudu nemen-nemen teuing aing. Kasbon minta duit. Kan aku nemen-nemen teh atuh aing hayang ulin haji kos batur. Batur mau di barber itu. Bajuna ala lanyar itu. Aduh, aing bobor beli baju anyar. Iya deui aing mah kos orai welang baju aing mah teu dileken salin. Ampun aing cara apa dipacul wah rese digaweuna ge rangheuk aing gawe teh lebaran kene atuh geus digawe. Bogit aing nyari deh ka tolak kulaga teh dah. Aing malah kepacul katincak goblok teh aing bah cai-cai acan itu nginum. Aduh, boleh. Ya mang keluk na itu keur ngageceluk wae. Aduh, ampun aing ngabron batur lebaran keneh naon sia mah. Ini karunya aing. Yuk, ya lo, Bron. Deh, nu gawe deui tas lebaran. Geus miakeun duit gaji. Deh, meuni getol. Ampun. Deh. Mang Tumin. Ka mana tah, Mang? Deh, ku sabar geuning, Bron. Jadi jelema teh nyaho kudu sabar jadi jelema mah sing tawakal. Ngeroyo. Aduh, boleh. Bisa wae Mang Tumin mah sabar di mana pungguh pusing batur pararik nih kita gawe kadangnya teh tuh dosa di tadi meni kuat ngadoa malulu bari nyanyi macul teh ngadoa naon Mang Tumin pusing pungguh dah betul ngomong-ngomong enggak hampura aing nya Bro nya heueuh ieu teh aya sesake lebaran meureun nya aya teh can beak ieu minal aijin ya Mang Tumin tuh ampun pengen aing ngosokan ngabebas-bebaskeun gaji hampura nya urang sering hampura nya urang ngahampura mah geus nya. Nya heueuh. Eta naon? Atuh beuring cium. Eta naon sih? Hakaneun eta nya ka sawah ge pan mah hakaneun. Sia mana meureun cai-cai acan. Wah bukur batur ti subuh mangkat tempat nungguan haji meuni can ngancuran pisan. Eta naon sih? Hakaneun tuh apel.
Iya, jambunya Mang Tumin. Apel. Coba ngasahan hiji. Di Amsterdam eta mah apalna ge. Oh, jambu ieu euy. Ara sakit di mana ya? Nung belanja yang tadi di pasar memeh ka dieu. Tengah Mang Tumin nuhun pisan ulah daharelannya. Yo sok hakana lah cenah Beureum geuning. Beureum alus itu. Dibukakeun teh beureum. Diuk atuh barang hakan mah diuk kalau ulah nya sok. Segala endah. Henteu eta ngomong-ngomong rek mana sih? Biasa nimbal-nimbal gitu. Ka sawah aing itu 2 bau deui can anggeus itu kurita lektor. Ngulikeunna masih 18 urang na lektor oge. Buset. 18 jelema kabeh lain Mang Tumin. Aduh, boleh. Lain campur kini saware. Heuh, doh. Woi, Mang Tumin aing ah. Nya, mana jeung bae satu. Nah sih jadi hiji deui ngeunah geuningan. Emang ngeunah ya apel Amsterdam mah. Tah, ngeleutik nah tuh. Aing iya. Heeh. Tapi ngeunah sih ieu. Tuh aing beakeun tuh beakanan wae mah. Eta ngomong-ngomong Mang Tumin mah eta lalawora eta miheulaan deket sawah haji hayang beak ku haji. Ya, Bang Haji. Nah ini tuh geus saminggu eta kareng ngawur. Orea geus aya 5 ton, geus kareng ngawur-ngawurkeun. Set aing lamun haji ka dieu bahaya ieu Mang Tumin geus miheulaan kieu ieu. Aduh, ku aing dikede. Kan heuh, ieu Mang Tumin atuh uing hayeuna ieu nya ti subuh narikan eta tuh gelebeg tuh ditarikan. Man batur mah make talektor. Si atuh ku uyuan ku daek wae aing mah. Ini bumbung jadi pipiaraan haji. Tunggu ku suruh talektor geus atuh. Buruan ke bujang sia laleungitan ya kanan gelebeg. Nya Mang Tumin dah. Nya ampir meureun ieu doh aing coba bujang keneh teh Mang Tumin. Oh nyai teh nurutan kumaha dunungan ieu teh Mang Tumin. Parek ti bangsa minggu kamari teh teu ka mana-mana pisan atuh duit teh dibere pisan THR eueuh ti haji. Ngagugus sedih lamun dicaritakeun uing mah doh. Ceurik teh bisa 2 poe 2 peuting lamun dicaritakeun kasedihan uing. Aduh. Boleh. Saya menunggu karya nanggap kiriningan geuningan kuat 2 peuting eta ceurik. Beneran Mang Tumin, mentak ieu mah tara carita ka saha ieu. Iya. Mentak ieu mah di heum-heumek ku sorangan. Atuh bayangkeun batur mah barber ka ditu ka dieu. Uing mah teu ka mana-mana pisan uing mah. Nyata kitu lamun dicaritakeun teh duh 2 poe 2 peuting ceurik ge. Ampun, kot alabatan nanggap goleknya. Eta gitu Mang Tumin duh, ampun dengan atuh sanu teh sedih batur lebaran saralin. Ieu mah ieu we meni kos orai belang. Gitu. Kos orai belang ieu we cek haji tong salin sia mah geus eta. Eta barahakan cenah bener atuh mun wakwekok atuh. Nu bari ngawangkong teh barahakan. Lapar teh Mang Tumin. Nuhun ieu teh Mang Tumin liwat ka dieu mun asa katulungan pisan. Oh, aing teu mawa cai-cai di saung kabeh pan. Heuh, aing anja kumaha ngium. Ika we ka ditu ka saungnya nyamperkeun. Tuh. Kodong. Baca aing. Aduh, aing mah ngaluluna ya. Cenah kabeulan. Ngabung mun set bakar kabuk atuh aing. Ampun aing. Nurungan ka tuh tah mau darahnya. Hampura lebaran kene pan bron. Aing lebaran kene sore Mang Tumin aing. Aduh, aing mah nyeri. Aduh. Aing. Tapi ieu anu bisa mah hiji deui teh Mang Tumin. Ya, engke nyusul ka saung sia kekabolan deui paeh deui ah. Hah? Aing mangkat ka ditu ka saung ka saung mah ka saung we. Heuh atuh. Hampura deui aing. Oh. Mang Tumin. Ya. Nak buah haji aing. Ini anggar we aing. Ampun. Itu lain si Imron teh. Diuk wae gadah gawe teh aing. Aduh aing si Imron aing trek ngomel-ngomel lebaran kene ieu teh aiteun. Meni heueuh kupi omeleun aing marulu. Aing mah aing ampe pajangan bager. Soalnya teu mawa cai. Aing beres cai heula cai kotak tah. Aing teh da aiteun heueuh parang si Imron Imron. Aiteun sia teh. Bisa wateun aing wae ku aing dibere cai kotakan lah. Bating no amis siapa lah bang sia atuh wae kamari ge lebaran tadi beda duit acan paling kita kemana-mana pengen ngajumpel di jero imah meureun lebaran sekarang cai kotakan ya aing ambil pajangan bager ya nama bron aing bager sia bron mau cai nama bron Imron sia gawe di kuai Imron yang dihanteman ku aing sia kelek sia ha. Waduh, gada gawe teh diuk sia mah. Karake ngaso mana sia tapak-tapak na acan eta mah tapak sapi tadi liwat.
Tapak sapi itu ngolongan itu geus tepi ka ditu itu. Itu gelebek itu geus marang sakotak itu di seseret. Itu bang gelebek doang itu dengan temangkat sia diuk wae. Tuh mangkat-mangkat doh wae ngira ge. Yo nginum mulai yo. Aing bager kurang kumaha mau cai eta ka sia. Beneran emang tadi rada sedep tadi teh ngakan jambu. Sinario nih mawakeun cai. Tumbenan bager. Pada lebaran keneh meureunnan. Goblok sing bener sih nginum teh. Ini ngebubur aing, tuh sopan pisan ka kolot. Ting lain aing lamun anak buah aing ditincak ongkot tadi kotakan sia. Nu ngabura. Emang aing teh dukun sia dibura ha? Beakeun tah, aing sakitu ge mawa dibura-burakeun. Emang cai naon sih aing meni asa kieu aing caina ge cawerang kieu ih. Cai naon buset nang nahor tadi subun ini haji. Di jambangan itu meni caina ge herang sia dibura-burakeun. Bukannya batur mah balangsak cai sia. Itu aing teu percaya aing ilok haji aing ieu mun asana ge kieu tah aya naonan eta ieu mah. Kedeung. Eta mah anu soal dikeuman teh ambe ubar. Pasokan dikeuman kertas teh di jambangan. Ubar-ubar naon haji ieu mah eta mah nu aya di cai teh kini-kini naon eta ieu. Karena ini kana sia tuh tempuna kopeh aing sia percaya teh ka aing. Kopeh aing meni bodas. Dah, kopeh doang bodas nih. Aing mah. Ya moal bener we KWD nganggeuskeun. Heuh, anggeuskeun. Duh, sia lamun anak buah aing, poing cekek logor sia di dieu. Pabura aing, bagi bau perengus sungut sia tetes ngelebok naon sih sia. Ampun aing Imron. Duh. Nyekek wae geus Imron teh. Lebok si haji ku aing tadi dibura sia tah. Aing haji sakali daek barak mere. Cai naon mah diberekeun ku aing diburakeun deui. Aing teu kuat ngabura haji. Saumur-umur nyuhun hulu. Kakarak aing ngabura haji. Lebok haji tah morodo teuing aing. Ari tapak naon sia Imron? Mopok loba tapak sukuan ieu. Tapak gajah apa tapak naon ieu? Ieu mah tapak jelema da. Imron. Si tapak naon sia mopok jeung loba tapak sukuan? Dah, naon deui aing ngariweuh wae. Naon? Iya sia eta mopok loba tapak sukuan. Nah naon sia eta mopok pake tapak suku marulu? Ya heuh atuh haji. Aing mopok mah tapak suku, pira aku tapak hulu aing ah. Tempok sia eta tapak nincakan lain maksud aku suku nya mah pok aku suku. Tuh tempok. Buset teuing aing ah. Kedeung cing heula Ci. Buset ieu mah pae ka dieu. Iya, ku aing ditincak ongkos jadi dia da. Ditincakan popokan aing. Kedeung. Buset aing ah. Si Tumin buta kitu aing si Tumin aing nang mopok aing hese-hese. Hah? Saha? Si Tumin. Tadi teh liwat teh jalan dieu yeuh. Aduh aing ah. Si Tumin. Kemana ya mana? Ya ka ditu tuh tadi mangkat ka ditu tuh. Muter meureunnan tuh kurna lektor itu. Si Tumin itu kurna lektor. Ini nang mopok sia nya ditincakan ya. Ya amun tadi dasa ada iwati si Tumin nu liwat tadi teh. Wah, ai kitu mah ku aing bebeak ku aing si Tumin atuh ka itu mah. Aing. Cicing cenah yang geus tah bener kan? Heeh. Dah aing teang si Tumin aing si Tumin. Bener ieu mah si Tumin. Astagfirullahaladzim Tumin sia teh buta kitu aing ah. Atuh kadeleh meureun ari teh nang mopok aing. Hayo diliakan. Duh aing. Aing coba diberi haji deui. Duh aing teh ieu haji teh dek lebaran apa ka si Tumin apa ribut ieu teh. Aduh aing buru-buru menar-menarkeun ieu deui. Ah lila aing make ieu mah deuh. Make pacul mah sing ribut mah teh haji aing make leungeun we ah. Buru-buru ieu. Duh. Cai, ulah sok riweuh wae dah timbang gara-gara popokan bisa dibenerkeun. Duh aing coba lebaran keneh haji teh riweuh deui ah. Aing kumaha ge dunungan ieu mah pasti ribut aing haji mah geus masalah deui adat teh biaku sorangan batur bagi adat atuh batur ge hajangan. Haji raih lebaran keneh deuleu nya Duduk nalektor mun ditibang ongkos ngadorong becak mun didorong kuduaan. Itu mendak naon gas narada digedean ngebut sampai tere anggeus yang gila pagawean teh budak teh mun kudu ku aing mah digantianana meuni aing ya itu bangun untul nyuruntul wae mah pae kotakan blok-blok mancing-jinjing sendal tumben tadi gagandong leungeunna. Oh, dengan tadi hampura meureun ka aing. Mana sok nyarekan wae. Oh,
Wah, Ji, ka dieu ada yang tadi hampura mah. Ya, ampun nya. Min. Tumin. Naon, Ji? Meni kudina di mangdek yang tadi hampura oge. Lebaran, hampura Ji. Heuh, hanya kan tadi hampura ka sia. Turun sia ka dieu. Oh, Ji, hampuranya. Oh. Ya belum digoreng-gorengan gitu, banget sih kan sedih gini nganan. Aduh, naon mimitian aja main bedol-bedol wae. Sia ngomong hampura-hampura sia. Nubuk aing goblok sia. Ini mah medol tanggal cowok aing ungkat sia itu. Sia bari datang ka cau atuh dipake sarande. Nyarane mah di tiang di imah. Sia naon mimitian atuh pugu-pugu lain lebaran ieu ka aing. Yo, tempo sandal aing. Deuleu tuh ku sia deuleu tah. Nempo. Deuleu di ditu. Anyar lain. Munang mopok aing ditingcakan. Sia lu. Nempo anyar lain. Nya anyar tas lebaran. Oh, tadi jala cenah heuh maksudnya sendal. deuleu ieu nunjukna ka mana tuh. Ci gedeng Ci. Set aing mutu nama nulungan dunungan lalu deh saya. Duh, aing lebaran kene buset ngalah garlut. Aduh, aing era ku batur haji eta kopiah jaba dipake. Si Tumin di layanana ada dia. Empuk sia popokan aing bisa ditingcakan cek Imron. Cuma ini kulot teh Pan aing calana aing itu jaba ampun aing calana lebaran haji semua meni. calana lebaran calana bulan haji kayak urusannya aing. Bener kan tuh popokan. Semua sok ngegewai gitu. Aman aja mah. Itu tadi hampura ka aing. Walah kena. Oh, aing kumaha tak ieu kena lebaran kan. Aing asup lebaran kene. Tumin haji. Duh, aing arera atuh lebaran kene ge aing si Tumin deui. Eta naon? Calana lebaran aing eta. Calana lebaran aing itu mun. Si Imron. Gua disapi aing kagok ieu. Astagfirullahaladzim, geus dibereskeun tibang lantaran popokan katincak muni nanaon aing lebaran kene arera. Di mana aing mincakan popokan? Aing mincakan gagalang anyar ya ge. Astagfirullahaladzim, oh gagalang anjarang mopok uing isuk tuh di ditu. Itu menak naon lewat jalan dieu. Ulah uli tahan awan. Astagfirullahaladzim, geus. Tahan. Aduh, aing ge ulah. Geus. Ulah. Sok ya. Kepala dari imah. Aduh, kumaha ieu euy. Duh, buset mata puri. Duh. Mana sih Haji kedegelan. Aduh Haji, aduh. Aing ngecen nulungan si Haji. Haji. Haji, naon? Gas. Aduh. Gas. Cicing mun. Ya. Aduh. Tigan. Haji gua lagi dindihan deh. Sia mendoa aing. Ya, dengekeun. Astagfirullahaladzim Haji. Dengekeun itu lebaran kan Haji. Di bang lantaran popokan Mang Gos. Geus dibereskeun tuh. Era balik eta kopi aja dipake keneh. Si aing sama kene sini. Gas. Balik geus beres tuh. Lebaran keneh. Si Tumin barina deui aing. Geus balik tuh. Urang ka sumur. Kumaha? Tumin oh. Mah Tumin bolanan wae Haji sia mah. Tah. Karasa tah jita. Putra lebaran naon tadi hampura. Mengenai yang pasewe sia mah. Ayo berontak uruskeun dunungan sia tah. Aing geus teu sanggup ah. Ada boleh. Awas atuh min kapanggih deui aing, beak ku aing sia. Maka isukan aing kiliningan beak ku aing tah. Budak aing loba di dieu sia ku aing. Beak. Main ribut-ributan geus teu zaman. Mandi.